Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birifqati rahmati ra'bati sumatalinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Abdi umat akhir zaman anu banget panasaran hoyong tepang adeusan kana bijung junan alam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, masya kelar diva kuburan ngalencar. Masya Allah, masya kelar karumpul di arah mahsyar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ringaran mahsyata panon poe tujuh nyata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
capek teu aing nu capek. Hormatan jisim guring kersana Al-Mukarram pengatur waktu pemindah acara, mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Rabbul Alamin. Hormatan sim guring kersana Sohibul Fazil Adza'i ilallah kersana ajengan nu ngokojoan agama di lembur, mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Rabbul Alamin. Kalayan orang doakan ke orang sadayana, para ustaz, para kiai, sing diberkahkan ilmuna, sing diberkahkan hartana, sing diberkahkan yuswana, atumun segera aduh murang kali, moga-moga murang kali sing soleh jeung solihah. Hormatan sim guring kersana pengatur walimah atau Nabi Sohibul Walimah kersana pun raka nucuk batur ngarana Batak Kang Ian anu sami beserta keluarga besar, mudah-mudahan sadayana dimuliakan ku Allah Rabbul Alamin. Bapak Yunus apalatur pemerintahan minal adnal wilayah ila anal wilayah, khusus kakersana Bapak Punuh tadi ngalaksanakeun sambutan nu senantiasa ngarojong kana terselenggarana ieu acara. Kalayan urang doakeun ku urang sadaya. Mudah-mudahan pamarentah urang nu keur ngaheuyeuh dayeuh ngolah ngatur masyarakatna sing dijadikeun pamimpin nu adil tur bijaksana. Tur mudah-mudahan sing bisa nulad kana kapamimpinan alam junjunan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin kaum muslimat nu sami nampak hadir sepuh kali anom, khusus para pemuda nu bergaya, para pemudi nu berkreasi nu ngajadi ujung tombak maju jeung mundurna agama Islam di zaman anu bakal datang. Mudah-mudahan dipasihan kakiatan jeung kaistiqomahan dina ngajungjung tinggi jeung hirup-hirup agama Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Si horeng gaya tembang penyanyi nu leuwih ngeunah, runtuyan syair anu merdu adah kalam nu bilagah, kajabi ti sanjungan puja kadat Allah anu maha kawasa, aturan puji kadat Allah nu maha suci yakni Allah Rabbul Ijati. Nu parantos masihan nikmat nu kacida ageng jeung manfaatna kanggo urang sadaya. Buktosna nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa mensyukuri kana nikmati Allah. Nu parantos Allah pasihkeun ka urang sadaya. Sebab Allah ngunggal dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun sok anjeun bersyukur kana nikmati kami cek Allah, maka kami rek nambahan kana eta kanikmatan. Tapi sabalikna lamun sok anjeun kufur nikmat, teu bersyukur kana nikmat nu geus dibikeun ku kami ka anjeun, maka sing inget kami rek mikeun ka anjeun kana siksaan. A'udzubillahi min. Salawat miwah salam mugi senantiasa terlimpah curahkeun ka paduka alam, pimpinan Islam sadunia nu arif tur bijaksana, nu niti dina jalur suci, nete dina lampah nu merenah sarta sapagodo sareng buktosna nyatana habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mugi salawat mi wasallam dilimpahkeun ka para kulawargina, ka para sahabat dan tabi'in tabi'at. Mudah-mudahan dugi ka urang sadaya selaku umat mantena nunyuk curug jalur mapaita paktur neplakan ajaran mantena anu sami sadayana miharap kana syafaatul udzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, rauh kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Rabbul alamin. Sok sanaos ya pangaosan teh diwangun ku maksud upayankeun tawi syukur ka Nu Maha Suci. Wirehing
pun raka sejak tasyakur bini'amah wirihing nu janten putrana parantos mepisan bade angkatnya geus meureun ayeuna malah tapi jadwalna setengah salapan ngalaksanakeun akad pernikahan. Mudah-mudahan sabada ngalaksanakeun akad pernikahan anu museur sareng anu ngamuara kana kiatna iman sinareng Islam nu dibuktoskeun dina wengi ieu pisan anjeunna sija syukuran ka Allah Rabbul Alamin wirahing nu janten putrana parantos kauntun tipung ka Tambang Beas laksana ka piduriat gesan ngahiji ngalaki rabi tujuanana rek ngawangun rumah tangga nu sakinah modalna taya kajabi hiji rasa mawadah nu kadua rasa warahmah duwasar kana eta hal moga-moga ieu dua mempelai nu arek ngalaksanakeun akad pernikahan arek ayeuna mah heulaannya dina rumah tanggana sing persis jika rumah tangga Kangjeng Nabi ka Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha. Ge moga-moga diistiqomahkeun dina ibadah jauh balahi diamprokeun jeung rezeki. Ge moga-moga diturunan dipaparinan turunan anu renai 18 iki. Abati pandeangan pi pamajikaneun leangan pi salakieun teh anu al-walud kudu loba turunan tajawujul waludal wadud fa inna mukassiru bikumul umam neangan bisa lagi ya neangan pi pamajikan nanti tingali luhurna loba teh turunanana lamun seug loba lah buru-buru sikat naon wargina Kangjeng Rasul bingah ka bina-bina lamun seug di akhir zaman loba umat naon rupa nu dikorbankeun harta harti tanah kikatut emutan moga-moga sing enggal dibalas sesuai sinareng janji Allah mang jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah atuh sumpingna hadirna urang sararea kana ieu tempat moga-moga sing kasupkeun golongan syakirin amin ya Allah ya Rabbal alamin disagedengan eta kersana sohibul hajat nyanyahoanan we ieu mah sok sanajan manehna teu ngabejakeun da sebenarna mah lain ari kieu nitah ulin ge deuna ge yang isukan ulinnya ka imah siap ulin anjeunana sejata adim wa takrim kana diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi ngagungkeun kana sasih ayeuna sasih Sya'ban sasih anu dimulyakeun ku Allah ugi nyambut kana sasih Ramadan di mana eta bulan Ramadan sakedeung deui ku urang bakal karandapan mudah-mudahan yuswa urang sadaya nu hadir penting ieu sing ditepikeun kana Ramadan anu bakal datang amin ya Rabbal kira-kira bungah teh ibu rek datang bulan Ramadan bungah bapak bungah teh rek datang bulan Ramadan bungah piraku teu bungah tingali hadis junjunan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron sajelema nu bungah ku sabab rek datang bulan Ramadan maka haram jasadna eta si jalma dilentakkeun neraka alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin rauh kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin sasaran pokok dina ajaran Islam teu kurang teu leuwih yen nikah teh ibadah lamun seug tujuan nikah lain ibadah rek naon kacape-cape kapan lain wungkul harta jeung tanaga bahkan pikiran ge dikerahkeun pikeun ngawujudkeun pernikahan malah kawasna wae nikah mah ibadah pangeunah-ngeunahna ibu karasa ku urang baheula sok we tingali anyaran kawin mapan anyaran kawin sabulan dipiratu 2 bulan pindah derajat jadi minantu 3 ke 4 bulan mah
tacan usaha di satru tah sia minat. Alah calala keur itu orang dia cager iraha teh kering loba duit hayang teh loba usaha. Ini lewe budak lewe bahan atuh bere daging resepnya aing mah panas lin panas serap gitu lieur disemprot ku LED atuh ai penontonna teka tempo jujur na oge da aya jelema mah ngan dinu poek dari belah dieu mah identik jeung makhluk halus aya sora jirim nu kitu teh makhluk halus uing aya nu katempo teh serap dapikeun lah bari dijamin ku Allah kahalalanana anak dengan tewa teh anu kiwari janten garwa make bahasa diplomat dina surah Al-Baqarah nisaukum harsul lakum fatu harsakum pamajikan anjeun teh kebon nu anjeun sawah nu anjeun kusabab kebon nu anjeun sawah nu anjeun fatu harsakum pek repacul da pamajikan maneh kumaha Gusti cara teknik maculna annasitum cek Allah ku ahli tafsir di tafsiran ibu ai kaifasitum ai kia mau waku udah cara teknik macul nu jadi pamajikan mader kumaha maneh rek bari nangtung mangga ti hareup jig ti tukang pek teu ceuk urang panyairan abdi mah cara teknik macul nu jadi pamajikan teh rek siga kalapa palid apal kalapa palid lepjol tika burial pun celik pada teh ini acenah abdi marek cika ente senok mangga naon eta teh bakat tingku halal malah dina ayat nu sejen mah disebutna ge hunna libasul lakum wa antum libasul lahun awewe papakean lalaki lalaki papakean awewe ari fungsina pakaian naon saling menutupi nutupan fungsina pakaian teh tah salaki jeung pamajikan teh kudu saling menutupi ari di urang lolobana kumaha saling bukakeun saling tutupan ya saling bukakeun nya bapakna init ngarona ban biasa ari ngarona mah init jam 8 balik jam 3 padahal pamajikan di imah kegepaneun tapi da betah kene di pos rona apa kabaturna curhat aduh deui kacana penting tadi naon deui pamajikan eta geus teu bisa disetater wajar gitu atuh ceuk batur teh gejrog tukang gejrog dibuka aib keluarga tong sok itu saling tutupan lalaki kudu bisa nutupan kana aib pamajikan ge sing bisa nutupan kana aib nu jadi salaki sabab sasaran pokok dina pertikahan teh adalah ibadah atuh lamun seuk ibadah atur ku ilmu nah ilmu moal datang sahinggakeun urang kudu diteangan lewat mana lewat pengajian saminggu sakali lewat masantren mun bisa lewat sahriahan sabulan sakali ulah eureun ngaji lah nu penting nama sabab datangna ilmu teh ku diteangan sing gogoleran di hareupeun buruan bari pinuh ku taneuh ngebul sugan hayang boga ilmu ari neangan tara atuh cadu mongko karamdong pake teh si jalma kudu boga kana ilmu ayana ngarti teh kudu diteangan ibu ayahna matakan bil khusus ka keluarga besar Kang Ian ka murang kalihna ka Ruslan da persis ngaranna mah jeung Sumkuring tadi mak Rus cenah urang omean we dangaran teh pamere tinu jadi kolot yang menang hese capek lin menang hese capek pangapun dan pangarsa baheula teh belaan ngarujak ngabubur sagala dijieun bubur bodas bubur beureum bubur koneng bubur hideung aya nyieun ngaran nu jadi anak geus garede mah pan diganti model tadi nu boga hajat Kang Ian jadi Batak pan ting usung juga na nama kitu
Coba heula padahal eta mah geus kolot atuh lanceuk kadinya teh bisi can aya nu apal da ngaranna oge jelema baheula mah keur leutik warauheun urang dieu piraku henteu pagawean mantong ka dieu teh ayeuna we geus gede teu pati wau mineng molor di mah ieu minang deh bobo gitu kapungkur sering kalaresan sareng murang kali apa di dieu Pak Tamim sareng Wahyudin nyari renjangan nuju di sempor kapungkur renjangan seueur si Akang di pasir Kang Yuda ya sami Ciaul anjeunna nama kapungkur tapi ge sami kantos di Ciaul doakeun ku sadaya khusus Kang Yuda sakedeung deui cenah rek ngalaki rabi deui mudah-mudahan anjeunna gaduh ilmu salit seueurna sing dimanfaatkeun ku Allah jeung sing dialap manfaat khususna ku urang dieu sabab butuh euy ku ilmu teh butuh hirup urang di alam dunia tanpa jeung ilmu madarat ka bina-bina tong boro perkara akhirat perkara dunia tanpa jeung ilmu cilaka komo perkara akhirat hayang asup ka surga sosoranganan bari teu puguh teu nyaho kana ilmuna Jobi sim goreng hayang nanya ibu-ibu hayang asup ke surga nyaho jalan ke surga ke mana apal tuh jalan ke surga ke belah mana ongko hayang asup ke surga nyaho jalan hantu bedi itu nama tempat lagi ting di mana surga gitu pan hayang asup ke surga mah tapi teu nyaho jalan-jalan acan bisi teu apal tah pentingnya di bejaan jalan menuju surga teh penting ieu di antarana sabab ieu teh acara walimatun nikah dikemas ku pangajian pangajian teh harga beh dituna urang datang ke pangajian cekang jeung Nabi man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu bihi tariqan ilal jannah saha jelema nu hadir ke pengajian eta teh sarua jeung lempang kana surgana Allah mudah-mudahan urang sadaya nu hadir penting ieu kana ieu tempat sing digampangkeun asup kana surgana Allah amin ya rabbal alamin terang aya mah jalan ka surga ngaji matak tong eureun ngaji di dieu mingguan saminggu sakali ngaji ini perihning atuh urang teh jadi mubaligna teh jadi mustamina ada ganyaran masyarua al alim wal muta'alim syarikani bil khair jelema nu ngaji jeung jelema nu diajar ngaji sarua predikatna aya dina kaalusan nu ngomong babalak-bakan capek jeung nu ngadengekeun sarua ganyaranana di dinya mah bagian kuring anu ngomong asa teu genah batur makarak ngadengikeun unggul urang mah ngomong babalak-bakan tapi ganyaran sarua kan ulah mau ngajinya sebab hirup jadi jalma bodoh teh madarat al jahlu turun bodoh teh madarat ayakna ilmu datang tara kusorangan ayakna teh lewat pengajian saminggu sakali sabulan sakali tak urang ulah eureun ngaji nu penting nama nah haninganan atuh ustad loba pisan manusia nu kaleket jeung hararesi kana ibadah tong aneh naon margina pangna manusia kaleket jeung hararesi kana ibadah teh nu kahiji eta si jalma ngangken yen ibadah dia yuk nganggapna ibadah teh diayuk dalamun kontan masuk cek urang dia cek Bakarji dulur-dulur umat Rasul baraya umat anbiya isukan masalat lohor teh urang berjamaah di masjid kabehanana bere salat Allahu akbar ali krek dibere amplop hiji sewang geusina 500.000 sewang kira-kira masjid nu ditongoh pinuh moal pinuh naon sababna kontan ku sabab nganggap ibadah dianyuk ngong nu adan di masjid Allahu akbar hakikatna mah undangan ti Rabbul Alamin nu geus diimani teh nu geus dipercaya teh adan ngaranna manusia anu goreng keimananana anu lemah keimananana mah ketika adan teh ceuk pamajikan Kang geus kadenge adan teh gawat gerak ka masjid kumaha cek salakina karek adan kagok rokos tengah batang deui
da tukang udud meureun. Kadenge imam takbiratul ihram di masjid. Cek pamajikan akang, geus kadenge eta imam ngageleger barna takbiratul ihram di masjid, guat gerak ka masjid bisi katinggalan berjamaah. Mah ngomongna cek salakina. Kareke. Sarokaat aing salat milu 2 rakaat ge jadi kada disebut masbuk kungkul. Kaleket jeung hararesik kana ibadah. Beak we waktu salatna. Beak waktu berjamaahna heulaanan mah. Cek pamajikanna akang mah meuni teu kabita salat berjamaah hiji 27 derajat kang bedana. Cek ustad, cek kiai di masjid. Jadi itu nanti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kumaha cek lalakina. Aing salat sorangan ge ludun. Diajar ti budak. Kaleket deui jeung hararesik kana ibadah. Bubar we batur salat. Leungit weh waktu salatna geus pinah deui kana nu anyar. Kumaha cek pamajikanna akang mah meuni wani ngecakeun salat sing eling kang sakali ngecakeun salat 100 tahun digarangna dina neraka. Naudzubillahi min. Sapoe 1000 kali ganti kulit. Kullaman nadijat juluduhum badalnahum juludan goiroha. Samangsa ruksak kulit manusia nu aya dina neraka, ruksak ganti deui, ruksak ganti deui. Sapoe 1000 kali ganti kulit. Nu batakan tong nganggap ibadah dianyuk Allah mah nitah sakaligus jeung buruhan nana. Sok cek Allah teh salat naon Gusti buruhna tuh kami nyiptakeun tempat nu linuhung tur agung bari taya tungtungna. Surga ngaranna yang molongokeun pantos surga. Aqimus shalah, pek pigawe salat. Sok pikeun cek Allah naon Gusti? Harta nu aya di maneh? Ka mana Gusti? Ka jalan sabilillah. Sabaraha buruhanana? Lol jaminan ti Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan sakabeh jelema nu ngainfaqkeun sebagian rezekina di jalan agama Allah ibarat sasiki jadi satangkal bijil duhu 7 dahan sadahan 100 buahna 7 dahan 700 dibayarna. Da yang beunghar ibu teu kudu jor-joran make ka jurug supit sagala yang beunghar nanaonan. Bikeun sebagian rezeki pake ngabangun masjid, pake ngabangun pasantren, bikeun ka ustad ka kiai tah. Bisi teh mah urang dieu ieu rek ngabangun ustadna hayang ngabangun madrasah sok bikeunan duit teh tong dinyanyaah. Da nu puguh mah pitayieun wungkul lah. Riweuh. Mulai urang bikeunan duit urang. Jang ceng celengan ke di akhirat. Sabab Allah mah di mana nitah ti sakaligus jeung buruhanana. Hiji kontan, 2 dianyuk. Kontan dibikeun ayeuna di alam dunia, dianyuk sampeureun jaga di akhirat. Sabab manusia moal megar bakal maot. Bari ngadodoho ban. Geuning maot ngadodoho. Beresek di poho-poho datangna teu mere nyaho ngageretek teu aya tempo disadah atuh capek ngageretek teu aya di luhurna Bapak Gubernur Pak Insinyur, Bapak Direktur, Mang Mansur, tukang bubur, kabeh ge bakal asup ka kubur. Itu maot mangadodoho. Sadaya jalmi ge bakal maot. Urang lalaki bakal maot, awewe bakal maot. Panganten nu anyar keneh ngalaksanakeun akad pertikahan bakal maot, bapakna bakal maot, sararea kabeh ge bakal maot. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sakabeh awak-awakan bakal maot. Di mana maut tiba?
pangapunten lain habis perkara tapi mulai perkara. Da alam dunia mah eueuh anu beres KWG sesa. Ya pangapunten. Ya naon euy tawas gitu kan. Aduh ada ruas ya. Aduh masya Allah Rabbi. Nabi kemana Nabi? Maut maka bege bakal tiba ke diri orang. Di mana maut lain habis perkara tapi mulai perkara. Perkara anu teu beres di alam dunia. Urang boga hutang, batur mah boga hutang karak masa bulan geus maot. Beres kira-kira di dunia mau bisa beres tapi ke di hadapan Allah di akhirat moal bisa beres. Balitungan. Manusia mah di balik maut teh bakal aya balitungan di samping bilatungan teh. Anjing paeh ngan salah kadar bilatungan laras tapi manusia paeh di balik balitungan teh bakal balitungan, di balik bilatungan bakal balitungan. Kusabab sakitu atuh meureun urang teh kudu mempersiapkeun jang maut. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, aya RT, Pak Kadus, Ustad, pupus, mati, pupus gitu tuh. Jawaban saya tika ujang ah. Balik deui kana pokok bahasan tadi pangna manusia kaleket jeung hararese kana ibadah teh lantaran nganggap ibadah dianyuk. Tapi sing ingat Allah mah di mana nita sakaligus jeung buruhanana. Tong rumasa, tong nganggapin ibadah dianyuk Allah manitah teh sakaligus jeung buruhanana hiji kontan, dua dianyuk kontan ku Allah dibikeun ayeuna di alam dunia dianyuk jaga sampeureun di akhirat. Mudah-mudahan urang sadayana nu aya hadir dina ieu peuting khususna umumna mah sadaya warga masyarakat nu aya di ieu kampung syariat pangajian peuting ieu sing diberkahkeun ku Allah, berkah harta, berkah rizki, berkah ilmu, berkah sakabehna amin ya rabbal alamin. Nu kadua pangna manusia kaleket jeung hararese kana ibadah teh lantaran berat bari teu cocok jeung hawa nafsu. Beda jeung nikah bakarji hari nikah mah cocok jeung hawa nafsu ibadah teh nya. Da ibadah nu cocok jeung hawa nafsu mah iwal ti nikah. Komo ayeuna usum tiris. He sakedeung deui urang ngalaksanakeun Ramadan udang peuting sarina sorangan kaduaan jeung si eta wungkul ayeuna mah jadi tiluan bang udang teh pamajikan. Alhamdulillah budak teh euy rek puasa nikahna teh sum tiris saneut ibadah cocok jeung hawa nafsu iwal tini nikah. Kusabab ieu mah eta si jalma nganggap yen ibadah dianyuk geus beres nganggap ibadah dianyuk ibadah mah cocok berat bari teu cocok jeung hawa nafsu. Atuh pan wegah leres teh ayeuna urang hadir kana pangajian penting ieu berat atuh Cah Haji ah. Ek teu berat kumaha tadi memeh ini teh perang ini tong cek malaikat meureunnan cek malaikat rahmat ini sia teh rek naon jijing di imah ge ini aduh pan capek ngasih gawe entong lah mending cicing cek nafsu cek iman init lah sarua batur ge capeun komo batur maleuwih capek daripada urang mangan salah kadar mun cara burung bawa teh mah dina motor batur maleumpang init atuh kumaha cek nafsu lah rek naon datar aya jelemaan di dinya mah tolabna ge jedog di ieu mah cek nafsu cicing molor
kumaha cek iman init gitu teh urang memeh init ka pengajian penting ieu gitu arek mingguan gitu deui saruha Gusti nu agung nafsu jeung iman perang tah memeh ini teh matakan disebut lagi zihadul akbar perang nu paling badag teh eta merangan hawa nafsu kusabab berat bari teu cocok jeung hawa nafsu Allah nitah merentahkeun tengah beuting hudang luk wudu terus beres wudu dregdeg ke kamar salat 2 rakaat tahajud ngaranna fatahazzad bihi nafilatalak eta hadisna dalilna tina Quran tahajud leuwih istimewa daripada alam dunia jeung pangeusina khairum minad dunya wa ma fiha ganjaranna ge berat lah beratnya ibadahnya berat bari itu cocok jeung hawa nafsu beda berat ge ari cocok mah jeung hawa nafsu model bapak ayeuna dulu kue nagong di galengan kulah useup cocok berat ge ari cocok mah jeung nafsu daek ke migawena naon sabab danu ditempona ku kumul berat ge ari cocok mah jeung hawa nafsu daek migawena cicing di posrona ini jam 8 balik bubar-bubar subuh ya coba angin ngadalingding beteng lapar udun geus imet rek nganyuk geus eueuh nu mercaya da hutangna di ditu di dieu berat ge ari cocok mah jeung hawa nafsu daek we migawena dan cekalna balak genep cenah gitu beja bari sok ningali kapeung-kapeung teuing pokona nu kitu berat ge ari cocok mah jeung hawa nafsu daek migawe ari tahajud mah bari berat teh cocok jeung hawa nafsu ugah tong boro tahajud di tengah peuting salat nu 5 waktu nu akhirna urang mah kalolobaan lohor bongkor asar maghrib kaburitan isya kaburu sare subuh kabe atuh eueuh hiji-hiji acan eueuh nu kapigawe teh naudzubillahi min tong boros saumur-umur teu pernah ngalaksanakeun salat nu 5 waktu cacak sakali nu tadi digarang dina narakana ge 100 tahun naudzubillahi min da urang teh ieu Islam tibu budak Islam lagi lain tiba baheula lain da urang mah lain Kristen baheulana Islam tiba baheula meureun Kristen tadina asup Islam ari urang mah Islam ti leutik da bapak urang Islam baki urang Islam buyut urang oge Islam nah atuh ongkoh Islam tapi tara daek ibadah da cirina Islam diantarana teh daek salat perayaan Isra Mi'raj urang sok dilaksanakeun eta teh tujuan pokona mah nginget-nginget terjadina peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu dihasilkeun dina eta penting kewajiban salat nu 5 waktu supaya orang teh ingat da urang mah manusia sifatna salah jeung al insan mahalul khata' wa nis manusia mah tempatna salah jeung tempatna poho di mana atuh urang tempatna salah jeung tempatna poho wayahna kudu minang ngingetan Ustad ngayakeun mingguan di masjid rek ngingetan masyarakatna bisi poho ti ayeuna ka hareup ketika datang pengajian di mana wae tempatna ngaji komo alam dunia geus paciweuh ulama-ulama geus dicarokotan Masya Allah Robi cikeneh 2 pengker ka tukang 2 dinten ka pengkernya kersana Syekhuna al-Mukarram aulia min aulia illahi ta'ala Abuya Uci Turtusi nu aya di mana Banten di ieu kersana murangkali Abuya Dimbiati ngantunkeun pupus ngantunkeun alam dunia barang-barang berharga ayeuna geus dicokotan mun rek dihitung ti bulan Januari nepi ka bulan ayeuna teh kurang leuwih 450 leuwihan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur teh. Ulama gararede ai urang mah naon atuh
Ulamaan urang mah. Kikikiayan. Ku batur disebut ustad teh. Akhlak goreng patut. Saya etik nu ngaku ulama tapi hatena jauh jeung Allah eta ucapan almarhum satu acan pupus. Abah mah yang balik cenah. Rame ning viral dina media sosial ucapan abah terakhir abah Abuya saurna teu saeutik zaman kiwari ustad kiai ulama ngaku nama tapi hatena jauh jeung Allah. Naudzubillahi min dzalik. Tati ayeuna urang sing hati-hati alam dunia geus kieu ulama geus dicokotan da urang ibarat rek ngaruang imah atuh nu dicokot mah barang-barang berharga heula emas nu bakal dicokot mah permata pangheula nu dipisahkeun duit rek kitu malah paku jali eta paku naon teh paku ram kewe paneuri geus katinihan kakara cokotan paku jolosina mah geus dilaanan sedengkeun eta teh pakuna alam dunia. Masya Allah, Masya Rabbi. Mudah-mudahan nih orang sadayana disalametkeun ku Allah nepi ka meunang kariduan ti Allah kena akhirna orang menang titel husnul khotimah mautna tur ke di akhirat teh nyicingan dina surgana Allah. Amin ya rabbal alamin. Ari bieu teh ngadenge naonnya kawangkong teh poho. Nu kadua pangda manusia kaleket jeung hararese teh kusabab berat bari teu cocok jeung hawa nafsu. Nu katilu pangna manusia kaleket jeung hararese kana ibadah teh lantaran eta si jalma teh can ngarti naon hikmah dibalik ibadah. Ari ngarti mapan geunaheun model kieu nya ibu sare ka belah kulon ditoel ku salaki mali ka belah wetan tah eta teh ngarti kumari nu teu ngarti toel ku salakina kumaha cukunya sia ka ngaclang bang teu ngarti teh isuk-isuk teh ngadon ingkud we ladang awewe teu ngarti dari nu ngarti mah lain kitu tong bujeng perkara nu amis nu pait ge keur sami dama tong bujeng perkara nu berat nu hampang daek migawe tong perkara nu hampang nu berat ge daek migawe nah da ngarti naon hikmah dibalik ibadah. Tak ayeuna ku sabab aya pertikahan nyahueun Mang Ruslan teh yen nikah teh ibadah bari cocok jeung hawa nafsu atunya dipigawe bari dijamin ku Allah kahalananana anak dengan teh anu kiwari janten garwa ngan sok sanajan bari halal orang Islam sing boga etika jiga kumaha jenajang tuan-tunan orang muslim ngagauli nu janten bojona teu gaduh abdas heula bakarji lamun rek gawe penting sok abdas tara. Masya Allah Rabbi pantesan atuh meureun anakna ngacara amling pangapunten lamun urang hayang boga budak soleh tur solihah ketika urang rek ngagauli nu janten bojo teh gaduh abdas etika eta teh disebutna bahasa urang nama sopan santun atuh rek ngahiji jeung nu janten bojo teh gaduh abdas heula deureg-deug ka WC druk abdas beres abdas sampeurkeun pamajikan memeh nyampeurkeun pamajikan teh deluk salat 2 rakaat salat sunat jafaf ngaranna beres salat segala dibaca pan ku urang teh kulhu baca palak baca anas baca waqiah baca tabarok baca alah kaburu subuh teh jang haji gitu Wing warek nu gampang we wudu we wungkul terus salat sunat jafaf beres salat sunat sampeurkeun deureg-deug pamajikan jiga rasul we baledog ku salam cek rasul assalamualaikum ya Humairah salam sejahtera untukmu wahai istriku yang cantik yang wajahnya kemerah-merahan. Ari urang kumaha abah manggil ka pamajikan inung sia ditulit bapak sia kaituna teh anak sia. Aduh berat ti ayeuna kaharep sok memeh sare abdas pancena meureunnan adak jeung pamajikan Ustad keunah adak teh geus sare mah nu penting memeh
Sare urang gaduh abdas heula beres gaduh abdas deluk salat 2 rakaat salat sunat jawab ngaranna beres salat sunat terus ayeuna urang sampeurkeun pamajikan baledog ku salam urang mah atuh da pamajikan lagi geuneuh hotong diucapkeun assalamualaikum ya Humairah da Rasul eta mah ganti ku ulama di bijaan dina Fathul Ijar assalamualaikum ya bawa rahmah salam sejahtera untuk wahai istriku yang menjadi pembuka keberkahan. Jawab ku pemajikan lain ngadon nyiaran hulu. Lamun salaki uluk salam jawab bu. Waalaikumsalam ya Sayyidul Amin. Salam sejahtera kembali untuk wahai suamiku yang menjadi pedomanku, yang menjadi kepercayaanku. Wah, keancaman. Ya mah kumaha suka kamar teh. Adon haluangan teu pararugu. Cabrul lah. Mereka suka kamar camling. Balik dinya sing daek abdas. Arek barang tuang abdas, arek bobo ge abdas di mana jelema maot peuting eta memehna abdas heula bahwa syahidun indallah. Maka predikat eta si jalma mautna maut syahid. Insyaallah kira-kira arek moal urang dia wudu sameh sare arek kudu oban tiris justru eta tirisna sing penting urang ti ayeuna mah daek nu kararitu we heula lah urang mah berat nu saoreh mah ngomong ngaji 3 poe tamat hese salat tepat waktu hese adah riuh kau mau tukang ka kebon tukang ka sawah bolokot kene kuleutak ari ka anak mangeus ditahna teh pon bobolodog mantong si kacai kan salat ari abah eta bobolokot kuleutak tong sok palikeun goblok sia cenah caduh heran eta teh aing mah jeblos kana neraka ge kulit aing mah geus kiat kitu pan midok teh waduh cilaka eta jadi samemeh urang nitah soleh ka anak teh urang heula kudu memeh nitah salat ka anak urang teh kudu salat heula lamun urang hayang boga turunan soleh jeung solihah ayeuna Jang Ruslan rek ngalaksanakeun akan pertikahan di mana hayang boga budak soleh tur solihah minimal eta tah udah bejaan ku ulama dina kitab Fathul Ijar bisi boga buka kitabna aya di bejaan mimiti wudu terus dalek salat 2 rakaat salat sunat jafaf ngaranna beres salat sunat deg-deg sampeurkeun pamajikan baledog ku salam tim mimiti nyium tarangna nepi ka deg ngahiji ulah sagawayah ulah sarangem wae rek ngasupkeun si Badu maca doa deh. Eta asupkeun bagarji baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Naon deh itu na. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Geus kitu rek dahara. Lain eta. Naon doana? Poho doana naon alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara fa ja'alahu nasyaba wa syihra kana rabbuka qadira eta mah lamun geus beres doa anu eta mah anu mimitian mah bismillahirrahmanirrahim Allahumma ij'al haduriyatan in kunta qadarta an takhruja man salabi Allahumma janibi syaitan wa janibi syaitan marajak tanah tu bisa cenah Jang panjang toing bismillah Bismillahirrahmanirrahim ada saksana sabaraha sepuh kayak ari darahna masih darah muda darahnya para remaja awak geus kolot teh tapi dari kahayang bukan budak ngora beres eta itu mau balik daya kena hijrinya kedeng deui lah terus sok sanajan bari halal tapi sing boga etika aya anu dicarekna ku Allah aya seueur henteu mung 3 rupa
Nu kahiji nu dicarekna ku agama ketika urang boga pamajikan, ketika urang boga salaki. Hiji nu dicarekna ku agama teh Faktazilun nisaa fil mahid, jauhan pamajikan ketika kedatangan penyakit nu sabulan sakali head teh yang ngaranna. Kumaha Gusti mun caket ulah takrobohonna cek Allah, kade tong deket. Deket tong kamu ngahiji. Di mana pamajikan kedatangan penyakit nu sabulan sakali head teh yang ngaranna. Tong di deketan jauhan. Deket ge ngasentong ngomong ngahiji. Andai kira maksa-maksa ting mah komorek meuli tengah jalan lah bere we tah. Resepkeun kana kelek. Isi gitunya Ibu. Pangapunten. Fatazilun nisa fil mahid. Kumaha Gusti ayeuna mah tos saatina hedna, ketika anjeun geus saatina hedna wahai para wanita. Tong waka ngahiji jeung nu jadi salaki sehingga kencan adus heula sepakat ulama kabehanana. Adus heula beres adus kakara pereng deui eta Fatazilun nisa fil mahid. Ieu mah kumaha? Genit ke Jakarta dagang cilok. Balik ti ditu 3 bulan dilana ti nyalinung teh geus ranyai kararoneng kararejo tetempuana teh ai ti nyalinung nepi ka panyairan naik ojek burukeun cenah ngek mantog ge lah teu kuat ngejarkeun teh atuh cek tukang ojek naon ieu teh Kang cenah asa nyunulan kana bujur ngajedog cenah masalah bawangkong ai ngek mantog gitu setegenah lila teuing ya ini balik ka imah nepi ka imah pamajikan keur kadatangan penyakit sabulan sakali henteu ngaranna da si eta mah digahlei ban. Kumaha cek pamajikan anak Kang, aduh wanita keur datangan head, keur kareseban, sabulan sakali cek Ustad cek Kiai, pangendika Kangjeng Rasul teu kenging caket, tong boro caket, tong boro ngahiji caket geus ulah, ari ieu akang kumaha, jedog cenah sia hitung-hitung ngado anu kamari wajarkeun, bari rangsal can dilaanan, cek pamajikan anak Kang asa beda ayeuna mah baheula mah hampang ayeuna mah berat, ulah kadenya. Ketika kedatangan penyakit nu sabalan sakali head yang ngaranna jauhi istri tong di hijian. Nu kadua nu dicarekna ku agama ti beurang bulan puasa ayeuna kurang leuwih 3-4 poean di kahareup urang rek ngalaksanakeun puasa kade ti beurang bulan puasa ulah dicarek ku agama teu meunang. Umaha Ustaz munas magrib gae geus magrib atuh kagok we geus taraweh ai penting mah teu nanaon. Ngan mun kolot beh ditu mah nyebut nate entong bulan puasa mah cenah sabulan lain entong heugae ngan peuting lah beurang kade ti beurang bulan puasa teu meunang. Nu katilu ngasupkeun kana liang lain parantina kade ngasupkeun kana liang lain parantina mah khawatir dicabut teh nyabut bibinihan binih kacang binih buncis binih cabe ngapunten teu kengingnya tah sakitu nu dicarekna ku agama mah di mana urang geus kahiji ngalaki rabi jeung nu jadi pamajikan aya nu dicarekna nu kahiji ketika datang head teu kenging ngahiji jeung pun bojo nu kadua ti beurang bulan puasa nu katiluna ngasupkeun kana liang lain parantina sakitu nu dicarekna mah teu loba. Makana sasaran pokok dina ajaran Islam teu kurang teu leuwih yen nikah teh ibadah. Mudah-mudahan bil khusus Kang Ruslan di dieu dina ngalaksanakeun akad pertikahanana sing jadi sabab ngengingkeun ridho sinareng rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadani Allahu wa iyyakum ajmain. Mung sakitu nu tiasa kasangekeun Gusti kuring dina ieu kasempetan kirang sinareng langkung ulah kirang-kirang hapuntennya. Hudma syafa wa ta'ma kadar billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.